Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Di dieu simkuring bade ngadugikeun tutorial ngadamel media pembelajaran interaktif atanapi MPI ngagunakeun aplikasi Canva pikeun pangajaran sisindiran. Sate acana nepangkeun heula simkuring Elvira Sri Rahmania kalawanim 2301675 ti Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video teh diajukeun pikeun pancen mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Dr. Hari Santosa Nugraha MPD. Tah saha cik paminalika ngajar di kelas teh kayaana sapertos gambar di dieu. Siswana tunduh, bosen, jeung teu fokus. Tah kukituna solusi pikeun ngungkulan pasoalan ieu teh nyaeta tiasa ngamangpaatkeun teknologi saperti ngagunakeun aplikasi Canva pikeun ngadamel bahan ajar multimedia pangajaran interaktif. Naon sih aplikasi Canva teh? Canva mangrupa aplikasi desain anu nyayugikeun rupi-rupi template anu tiasa langsung dianggo. Fitur-fitur saperti gambar, animasi sareng audio anu tiasa ngarojong pikeun bahan ajar. Tah ayeuna mah urang lajeng wae kana lengkah-lengkahna. Kahiji tiasa login heula kana Chrome, didinya teras ketik Canva. Teras klik wae anu pangluhurna, anu Canva aplikasi visual. Tah di dieu sateacan kana lengkah salajengna, kedah daftar heula, tiasa ku ngalewatan akun belajar, Google, Facebook, sareng Gmail. Di dieu simkuring mah bade nganggo Gmail, teras lebetkeun wae Gmailna. Lajeng di dieu teh kedah ngalebetkeun kode. Kodena teh atos dikintunkeun kana Gmail. Baraya tiasa ngacek kodena dina Gmail HP atanapi dina laptop. Di dieu simkuring mah bade nganggo laptop kana Google, teras ketik wae gmail.com. Lajeng kanu anu dipalih kenca anu kotak masuk didinya teh aya notifikasi ti Canvana. Teras tiasa diklik wae notifikasi anu ti Canva, teras didinya aya kodena. Tiasa disalin wae. Teras urang kana Canva deui, didinya tiasa di copy paste, teras lanjutkan. Tah pami atos terdaftar mah dina anu beranda ieu tiasa diklik wae anu ukuran custom. Tah pami atos ngaklik ukuran custom mah di dieu urang tiasa ngatur ukuran lebar, tinggi, jeung unitna. Lajeng tiasa wae urang teh nganggo template. Anu mana urang teh tiasa mencet anu dipalih kenca anu presentasi. Eta didinya teh aya template presentasi, didinya teh tiasa dipilih wae kumaha kahoyong urang. Saatos diklik template nama, di dieu teh bakal muncul dipalih kenca aya desain, elemen, teks, merek, unggahan, alat, jeung sajabana. Teras di dieu teh urang tiasa ngaubah judulna bade ngagunakeun materi naon. Simkuring mah bade ngagunakeun materi sisindiran. Lengkah salajengna mah urang lebetkeun wae sadaya materina. Tah saatosna lebetkeun materi, hayu urang tambihan wae elemen-elemenna. Tiasa diklik wae anu elemen dipalih kenca, teras ketik wae kecap kuncina nyaeta home. Lajeng tiasa kana grafis. Didinya tiasa dipilihan wae kumaha kahoyong urang. Tapi di dieu pami anu aya gambaran di handapna mah eta teh teu tiasa dianggo. Sabab eta mah kedah daftar heula kana premium. Janten di dieu urang anggo wae anu gratis. Tah saatos kitu pami ngaraos warnana teu saluyu, tiasa diubah wae ku klik anu di luhur anu warna.
Teras didinya tiasa dipilih wae kumaha kahoyong urang warnana. Lajeng kana kaca anu kadua tiasa oge urang ngalebetkeun deui elemena ku klik anu dipalih kenca teras kecap kuncina back. Didinya tiasa dipilih wae kumaha kahoyong urang. Saterasna oge kitu nya, tiap kacana kedah nganggo elemen back atanapi home kanggo engkin petunjukna. Lengkah salajengna mah tiasa dinamian wae tiap kacana. Nyaeta ku klik titik 3 luhureun kaca, teras diklik wae anu ganti nama halaman. Tah didinya teh urang tiasa ngeubah wae eta teh kacana teh medar materi naon disaluyukeun wae sareng materina. Saterasna oge kitu nya, tiap kacana dinamian heula. Saatos tiap kaca dinamian, hayu wae urang kana lengkah anu salajengna nyaeta ngatautkeunna. Nah di dieu anu gambar home teh tiasa diklik teras pencet titik 3 anu di luhurna. Teras scroll ka handap pilih anu tautan. Didinya urang tiasa ngatautkeun kana kaca sabaraha anu bade ditautkeunna. Luyukeun sareng materi oge kaca anu atos dinamian. Pami atos kieu berarti atos ditautkeun tiasa klik wae selesai. Lajeng kana kaca anu kadua oge sami. Anu tanda panahna tiasa ditautkeun wae kana kaca anu kahiji. Salajengna di dieu tiasa ngatautkeun oge teksna. Tah di dieu sim kuring bade ngatautkeun teks anu wangenan sisindiran. Di dieu tiasa dipencet wae teksna, teras pencet anu titik 3 di luhur, teras tiasa di-scroll wae ka handap pilari deui anu tautan. Didinya tiasa ditautkeun wae kana anu wangenan sisindiran. Pilari anu tadi atos dinamian wangenan. Saterasna oge kitu nya, luyukeun wae kana kaca anu tadi atos dinamian. Tah saatos ditautkeun sadayana kadenya sing taliti. Nah urang tiasa ngacek pilihna teu acan aya nu ditautkeun. Ku klik anu dipalih katuhu anu bagikan, teras pencet anu tampilkan. Saatos kitu tiasa diklik wae anu tampilkan. Tah saatos dicek mah tiasa uwih deui wae kana anu tadi. Tah di dieu aya unduh, di dieu urang tiasa ngaunduh. Teras aya situs web anu mana di dieu teh urang tiasa ngadamel web. Teras diklik wae anu situs web. Salajengna di dinya teh aya URL situs web. Di dinya tiasa dinamian heula webna. Teras klik wae anu di handap anu publikasi. Tah pami atos dipublikasikeun mah tiasa langsung wae disalin linkna. Teras di copy paste kana Google. Tah pami atos kieu mah berarti ieu web teh atos aya kantun ngasalin linkna wae. Teras ieu oge tiasa diakses ku saha wae anu gaduh linkna, oge tiasa diakses iraha wae. Tapi ieu oge gaduh kahengkerana. Anu mana ieu teh ngabutuhkeun internet jeung teknologi. Mung sakitu wae tutorial ngeunaan ngadamel multimedia pangajaran atanapi MPI kagunakeun aplikasi Canva pikeun pangajaran sisindiran. Mugia tutorial ieu tiasa ngabantosan dina ngadamel bahan ajar sangkan leuwih inovatif tur interaktif. Tong hilap, like, subscribe, jeung share video ieu nya. Hatur nuhun.